Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun simkuring Didit Maulana, guru bahasa Sunda di SMA Negeri Hiji Cimalaka. Di dieu simkuring bade nepikeun ngeunaan pemecahan masalah siswa dinu pangajaran mata pelajaran bahasa Sunda. Judulna nyaeta ngaronjatkeun motivasi diajar siswa dina pangajaran bahasa Sunda, materi narjamahkeun ngaliwatan media kuis Kahoot. Anu kahiji deskripsi masalah anu disanghareupan ku simkuring nyaeta dina pangajaran teh karaos seueur bangbaluh nu karasa dina prak-prakan pangajaran bahasa Sunda di kelas. Utamana nyaeta ngeunaan motivasi diajar siswa anu kawilang rendah nalika pangajaran keur lumangsung. Teras di dieu Uno nyebutkeun yen motivasi diajar teh mangrupakeun rojongan internal jeung eksternal ti siswa-siswa anu keur diajar pikeun ngayakeun parobahan paripolah nu umumna dibarengan ku sababaraha indikator atawa unsur anu ngadukung. Masalah motivasi diajar siswa teh gede pangaruhna kana lumangsungna kegiatan pangajaran. Contona bisa ngaruh kana kamampu siswa maham kana eusi materi anu keur ditepikeun di kelas. Teras salajengna akar permasalahanana anu kahiji motivasi siswa diajar bahasa Sunda utamana materi narjamahkeun teh masih kawilang rendah. Teras anu kadua, media anu biasa dipake nalika pangajaran narjamahkeun teh ukur teks dinu buku paket sarta kamus kanggo alat narjamahkeunna. Teras anu katilu, siswa kelas 10 nembe ngawitan pangajaran tatap muka saatosna sateu acana di SMP 2 tahun pangajaranna masih ngaliwatan daring. Teras anu kaopatna nyaeta fasilitas anu aya di sakola teh kawatesanan. Contona misalkan alat infokus atau napi proyektor teh mung aya 5 kanggo 30 kelas teh. Teras salajengna anu katiluna aya alternatif solusi. Solusina di dieu nu kahiji teh nyaeta mimitina guru nerangkeun heula teori ngeunaan materi anu rek dibahas dina pangajaran. Di dieu simkuring nyandak contona nyaeta materi narjamahkeun. Jantan materi narjamahkeun teh dijelaskeun heula secara teori. Teras anu kadua, guru teh mere contoh teks terjemahan atanapi soal atanapi bahasan anu aya kaitanna sareng materi. Teras anu katilu, guru ngayakeun sawala atanapi diskusi sareng siswa ngeunaan materi anu keur dibahas. Tah teras anu kaopatna nyaeta guru mere kuis ngeunaan materi ngaliwatan aplikasi Kahoot. Tah teras aplikasi Kahoot di dieu teh aplikasi Kahoot teh nyaeta aplikasi anu basisna teh kuis anu dirilis sekitar tanggal 1 November tahun 2012. Ieu aplikasi teh basisna kuis pilihan ganda sarta sistemna kompetisi. Nah, jadi di akhir kuis teh engke bakal diumumkeun juara-juarana sarta biasana mah bakal aya urutanna tinu paling handap dugi ka anu juara kahiji. Tatras ieu contoh tampilan Kahoot di Play Store. Pami bade ngadownload di HP Android di Play Store, pami di iPhone mah di App Store sami aya Kahoot aplikasi teh ieu contoh tampilan dina Play Store. Teras anu kaduana teh aya gambar tampilan aplikasi Kahoot nalika urang rek ngawitan kuis. Ieu teh tampilanna dina HP guru. Jadi sateu acan urang ngawitan bade kuis teh tampilanna teh sapertos kieu heula. Janten kantun diklik tombol start nembe engke kuisna jalan. Teras di dinya aya tampilan awal Kahoot di HP siswa. Tah jantan ke siswa kantun ngalebetkeun game pin ke kana aplikasi Kahoot atanapi tiasa dibuka di Google kahoot.it. Teras siswa kantun ngalebetkeun game pina, teras ngalebetkeun nickname. Tadi dia nu jadi kaonjoyan ieu aplikasi teh nyaeta siswa teu kedah login ngaliwatan Gmail. Jadi siswa teh langsung ngalebetan kana game pin teras ngalebetan nickname. Tah jadi teu kedah login heula kana Gmail. Teras salajengna di dinya aya contoh tampilan di HP siswa nalika muka kuis. Tah ieu contona teh jadi soalna aya di luhur teras di handapna aya sababaraha pilihan ganda, pilihan jawaban anu kedah dipilih ku siswa. Di dinya siswa kantun ngaklik jawaban anu kira-kira leres. Teras biasana waktuna tiasa diatur ku urang teh waktos kanggo nampilkeun soalna teh di dieu simkuring dina ieu aplikasi teh waktuna mung 20 detik sasoal. Tah teras ieu tampilan pami siswa ternyata juara kahiji, siswa teh juara kahiji
tah ieu bakal aya tampilanna di siswa di HP siswa. Teras hasil saat simkuring ngalarapkeun ya aplikasi kana pengajaran teh nyaeta nu kahiji siswa leuwih sumanget diajar nalika kuis diayakeun ngaliwatan aplikasi Kahoot. Sabab ya aplikasi teh ngaliwatan HP jadi biasanya siswa mah resep kanu basisna teh permainan HP. Jadi di dieu simkuring ngandalkeun aplikasi Kahoot. Teras anu kadua ngageuingkeun deui jiwa kompetisi di diri siswa. Di dieu teh siswa jadi sarumangat deui kana bersaing. Jadi siswa teh jiwa kompetisina teh kahudangkeun deui. Teras anu katilu suasana di kelas teh jadi leuwih rame nalika kuis lumangsung. Teras nu kaopatna siswa jadi leuwih maham kana kekecapan nu aya dina kuis. Teras sumber rujukan dina ieu pedaran nyaeta ti Hamzah Beuno anu bukuna judulna Teori Motivasi dan Pengukurannya. Sakitu nu kapihatur kanggo dinten ayeuna hatur nuhun kana perhatianna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.